sanes ibu seterang abdi masanes gitu. Kada biasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisasi. Pemina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala lah pada lawan kodrat wae aing kering cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon kateh teuing salahina diimah ngajaga tulang pantau anakna diasuh cukup khusus terjang babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun ti salaki cenah duitna teu cukup uang berlian renceng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kieu lain awewe modern tapi sapi daging benci tukang jagal nganut emansipasi kaluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat. Persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada nomor yang patut nama montong atuh, ada teman ngelawan kodrat di rumah. Paribasa hayang maju, begitu hayang jadi bapak segala rupa, sehingga parent ketek pengeng, kumaha eta kebutuhan biologis itu kedua cara biologis. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala lah wanita atau istri majikan istri pamagetan di mana-mana cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teberang tepeting bisnis naon kateh teuing salaki diimah ngajaga tulang pantau anak diasuh cukup khusus terjang babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runta ngarepkeun ti salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya berlian renceng pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di Singadon jadi bejat orang lain ngelawan kodrat dari makin awalnya orang yang jadi jalur si buntutan ke
jalma anu owah saprak cicing di kota dandanan manika cida pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit kongkorong tilas gogok anting sagede tatakan ngageboy loba teuing ulin jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin mun ditalungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajaden padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin tara telah ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu patut bejadi amurasut bari ngajual nu nyumput manika cida pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit kongkorong tilas gogok anting sagede tatakan lempang ngageboy loba teuing ulin jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin kalungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajaden padahal baheula mah geuning sakitu nyantrin tara telat ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu patut bejadi amurasut bari ngajual nu nyumput resi kita sopan dagang dan saja natunya lah makan ketuk patut nyer filsafeun we
letik camperenik najan letih tapi resih ngaliwat caras pangeran kota Sumedang. Di papais ku Cipeles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngaganyas caina heran jajaka sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa ngatina Cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang. Kota letih camperenik najan letih tapi resih ngaliwat caras pangeran kota Sumedang. Di papais ku Cipeles tanpa mas nu mata kuas Cimalaka pamandian ngaganyas caina heran jajaka sareng nyimojang indit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina Cimalaka jadi jug-jugan caang bulan 14 caang mabraha cahayana nama endah katinggalna kota Sumedang.
kasih mugi abdi kinekanan mabrur sifat wujud riatur tabu sampurna pupus lebu Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalia labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak labaik Allahumma labaik pesantren Cipasung nakelek gunung galunggung opat welas silih mulut jaang bulan ngarawangan budak santri di puruan ulin pinuh kabacaan sempal kuyon gogon jagan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang bedeh keislaman rumpaka keakhiratan wirahmat kasalamatan di pas
pesantren Cibasung nak kelek Gunung Galunggung nimba ilmu anu luhung ngarah jaga kegaduhung. Pesantren Cipasung nak kelek Gunung Galunggung obat welas silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di Puruan ulim pinuh kabacaan sempal guyon gogonjakan narembang silih tembalan tembang asih keimanan tembang dede keislaman